Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube Bang Topret Prebet channel. Bang Topret Channel Reaction Video. Dan aja ngajarit maratan langit kocak maratan jagat 7 turunan 7 tanjakan puyuh buntutan orai tak-takan tumung kebon di seletingan. Kumaha para wargi iya teh sadayana dara ramang damangnya bapak ibu aat teh damangnya. Mudah-mudahan anjeun sadayana cing dara ramangnya panjang umurnanya dilimpahkan rezekina anu halal anu berkah anu berlimpahnya. Terus oke mudah-mudahan cing dilancarkan usahana diaragengkeun miliknanya. Amin amin Allahumma amin. Seperti biasanya ayeuna Mang Topret akan mereaction video ya. Video-video lucu yang menghibur kita semuanya agar kita tidak terlalu galau, tidak terlalu pusing, tidak terlalu tieur hirupna. Oke lantong hilap ke barudak para wargi sadayana nya teteh sadayana nu kakara kita tangka channel urangnya. Nu can subscribe mangga atuh biasa meureun nya subscribe heula, tong hilap oge diaktifkan loncengnya, di like oge video ieu jeung tong hilap di komennya. Tanpa perlu berlama-lamanya para wargi sadayana langsung wae hayu urang mulai ke video anu pertama. Let's go. Well. Akan suku nanya wanjornya. Ngajar-ngajar aing kena kursi kan kieu suku teh bisa. Wah itu diselek karena kieu. Aduh. Cicing jai, cicing masih. Non ieu. Cek. Wah itu kieu biasa teh. Gitu kan. Angkat saya. Si ibu tutorial naon ibu ya? Beri tutorial ngasupkeun. Hancur kan kanjut si ibu. Kieu cenah pertamana sukuna ka dieu jangkakeun heula. Terus teh cicing heula salakina cenah heuh. Cicing cenah cicing. Oh cicing geus nangtung ieu kanjut cenah heuh. Geus nangtung teh kalah. Set langsung di mun geus asup langsung kamu gitu. Dibere tutorial kieu ieu. Si ibu tutorial jeung saha ieu teh? Jeung abi gitu. Para penonton ieu jeung nu can kakarek ieu panganten anyar gitunya tutorial jeung panganten anyar bisa can bisa gitunya bunya. Edukasi heuh bener ya si ibu ieu edukasi jeung para pengantin baru mana we can tiasa ngabuskeun. Cenah si aya bayal cenah si. Tutorial ngabuskeun pencet kana kanjut. Parah cenah si. Di mana we cenah cecek cenah si cenah can aya nu bisa gitunya. Asupkeun kana si Suti belah tukang. Carakina kita cicing heula. Gitunya tutorial ieu ibunya. Nah, hatur nuhun ibu tutorial. Aya bae. Aleuceun. Kita lanjut ke video kedua. Wape aku hendak main Aduh. HP. Aku main HP. Ada ya emang. Si emak ngomong HP kuat kah? Cerik-cerik gitu mah maksa mak. Udah nih mah Ici. Dan maksudnya ngomong HP teh guys. Emang masih bisa gitu ngomong HP si mak. Gimana caranya coba dipikirkan secara logika? Si maksudnya ngomong HP terek telepon duda. Terek telepon saha. Mau kuat kah cerik-cerik ayo. Maksa. Nah deh ayo siumak. Aduh ayo Pak Ici. Aduh ini kabina Pak Ici. Jika pusreng jika namanya pusreng ya. Pusreng bener. Ingat iyonya scroll TikTok dengan tren anyarnya si emak. Saya sih budak letiknya emang orang sekolah teh sih kembali lagi kepada anak kecil gitunya. Makanya jika budak sadayana nen gaduh masih kena gaduh jama kolotnya. Jadi dirawat jama kolot teh singka benernya singka ikhlasnya petak menang keberkahan karena hirup tehnya mengarawat jama kolot. Mohon maaf misalkan entos lansia gitunya
sing ikhlasnya mana we gering wae diobatannya dinuhunkeun ka benernya pokoknya sing ikhlas kayak derajat mana yang bakal diangkat gitu Gusti Allah teh nya pokoknya masih ikhlas dan jamaah kolot teh bakal jadi budak leutik gitu nya mun kolot mah bener teh cetati nah nya terus gitu we nya kita lanjut ke video nu katilunya next lah. Dia kehilangan 4 botol minumnya, saya kehilangan kesabarannya. Terus jadi bareng minum gitu anakna tak make naon gitu minumna. Banyak pakai minum bareng wadah hayam. Botol minum wadah hayam eta mah cening sih. Asia mereka bina-bina. Anak mana ya teh? Lain anak ayam. Mereka botol sekalian pakai dirigen botol kecap rum gede dibawa sekalian dicantolkan di dia tah kanu tonggong sekalian mah tuh lengit mereka botol hayam botol ayo mereka bina bonito yang jadi sih. Botol hayam dipakai wadah minum budak ke sekolahan menajak buat orang dilalai minum botol hayam kasih tuh ijan mau dibaraku indung orang kasih aduh ayo cening sih menikah bina-bina Aisyah ya tuh daya botol bekas sebenarnya terus minum tuh botol aqua atau botol naon ya kok botol hayam teuing itu keker belajar kan mulai saya minum gitu gitu cening sih aduh oke lah kita next ya. Noni ya si bapak. Aduh. Aduh. Tutorial naon deui ieu? Tadi ibu-ibu tutorial ngaboskeun heuncet kana kanjut di belah tukang salakina dicicingkeun heula terus genjot di kuek gitu. Ayeuna bapana teh kolam renang keur tutorial ngaboskeun kanjut kana heuncet kieu cenah. Bu. Danaonan deui ieu. Ayo mereka bina-bina deui ieu babana saha ain. Aku tidak bisa berkata-kata deui ya. Karelo. Ini infokan babana saha nya. Download videona jeung geus status kana WA ieu bapana saha cik bisa anu apal garedeg mun bisa rebel bisa. Wes lah. Next. Mana? Hah? Kopi mang. Cek bapak mana ulah dahar es batu. Bae modar yakin si ayah ya, aing modar ya. Nyarekan ke Bunuh diri aing mah di tahun saya. itu. Nanti ngangonannya. Si ayah ngamak ke. Bae nyambek ge. Ang modar ing. Aduh, ari si Ujang. Tekenging gitu Ujangnya tekenging. Ai bapak atanapi mamah teh mun misalkan ngomongan Ujang tong jajan ieu, Ujang tong jajan ieu, Ujang tong jajan WS, Ujang tong jajan WS. Nah aya fungsina, aya manfaatna naon? Ujang tong jajan WS bisi nyeri huntuna, Ujang tong jajan WS film sarua bisi we nyeri huntuna, Ujang tong jajan wae nu lada-lada, seblak nu karitunya tong lada-lada naon? Amberan teu nyeri beuteung, amberan teu bool panasnya. Aya manfaatna kalau ngomongan teh nya ulah modar kaju bae modar tongkek itu sih yang paling nabi nasi Ujang ulah ya kucing naut atau dia omong ku kolot teh ngalah waduh bae modar ge aduh kahadenya ibu-ibu bapak-bapak cenah si cenunung Mang Udin Mang Toto Mang Asep kahadenya baru budak teh mun misalkan jajan teh dikontrolnya di belah padu
Jajan baru jajan wae bisa nyeri teng karunya ka budaknya budak kesehatannya perlu dijaga cetati bener deh nya ulah sama ya wae jajan teh SD palingan eta huntu ala lambrol nya bisa jajan teh bener ulah ada nyeblak dak awewe yeuh maneh jajan teh meuli sarana blak we seblak bool panas ya teh seblak di pedesan hayo salagi can nyeri beuteung mah angin itu geus nyeri beuteung mah modal wae nya hulang-hulang dina kamar mandi teh bari nagok kieu aduh panas bool ya diheujeunkeun teu kaluar sakali heujeun teh bool teh panas aduh karek 5 menit menang modal deui aduh panasnya bool ada haran we seblaknya karek 5 menit anggeus teh modal deui bool panas haran lada deh sia mah geus kitu teh nya anggeut isukana teh meuli deui geus tamat riwayat bool panas oke kita next Ya hempeng rariweuh kitu kereyan deui ku aing si abret eta man ngan saha di yuyut teuing weuh gara ngan saha bos tong wakayu wae pasti haus bos rau kameramen lain namun si anu mesekan kalapa na inu minumna haus bos cicing heula mah ratu ka omong gara segernya bos segar mantap sapeuheur ka hah oh ieu na geus lila mah kalapana menye kalapa peuheur kieu deh lila tuh hari ideung nya kumaha bos kunaon mang lain jahit apa jahit tertipu kamu berkusot tertipu mang kunaon mang lain cika lapas ya buat kau utah eta garunya kau bos teh cai hawangan aing milu sebel next aing milu sebel mana aing nu menang MBG teh kabagean teu Karena saya mau mistake tapi aslinya mah kosong bagong. naon teh aduh mah budak leutik ngomong ka bagong gitu ini mah tandes menheung ngomong bagong na teh Entah jonok. teu kabagean MBG Allah. Allah kuota lah cenah HP na. Eun HP meureunaan kuota makanan eueuh Salah. Nanti HP na anu kuota teh. Gak pegeukeun poin kapten di sayeuna. sebenarnya mah lucu videonya kan lucunya ku bagong na eta budak leutik teh sanu ngajaran indungna piraku tak bapana budak masih SD mau leutik kana geus ngapal kana bagong geuning nya Pak Dedi bapak kabarak ya Pak Dedi aduh bagong teh Ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah sehatkan Bilqis. Nangka buruk, nangka beye, ngarampuyuk hayang diewe. Nangka buruk, nangka petot, ngarampuyuk hayang dientot. si emak Mama Ici apa cita nangka buruk nangka biye ngarampuyuk hayang diewe nangka buruk nangka puyok ngarampuyuk hayang dientot teh Mama Ici hayang diewek usaha aduh budi kabina-bina teuing aing mana saha dieu yang dewek ududa
Ayo ba, ayo pindah sound teh ho. Ayo. Aduh. Next lah. Mama parab na kanjut. Si Emma parab na kanjut. Kumaha di parabana. Mang sebuh di parab kanjut, ma. Kumaha ngadahar mun kanjut kieu gitu. Gitu. Kena bebek akan huut saya mah kieu teh. Ngeunaheun nya nu pernah ge. Ai Emma. Parab kanjut, ngadahar kanjut kieu. Terus nade muncrat inumna eta teh nyamanya. Kanjut semua. Kanjut. Ngeunah kanjut subuh. Grup naon sih ya grup naon? Grup naon? Aing nanya. Tanggung jawab Pak Ici. Pak Ici tanggung jawab video sahun. Bahagia itu sederhana, weh sawernya. Naon? Ini bodas-bodas. Cik mulai deui ulang deui nya naon tadi. Aduh. Cangcut namun nih. Kuat ka dulu gitu. Tong diangkat atuh eta ieuna naon. Jadi sih ngaranna teh. Dengan dadak poho jadi nanon ngaranna. Gamis lain gamis. Gimana caranya coba dipikirkan secara logika, ayo. Rok lain rok. Gimana caranya coba dipikirkan secara logika, ayo. Daster, itu daster make cangcut doang. Terus power diangkat atuh katempo. Make leungeun mah kieu mun make samping, mau samping ulah diangkat. Aduh si mah. Mau dikadi cangcutnya tadi tinggal anjing tadi. Aduh. Yo mawa samping di imah, mawa sarung diangkat mun hayang loba mah meunangna ulah make. Ya kan apa make cangcut wae mah teh katempo. Gua mau nunjuk ka dulu. Oke para wargiku sadayana mungkin sakitu wae nya kita nge-reaction video na. Hatur nuhun ka sadayana anu tos nonton di awal bagian ke akhirnya hampura saencana manawi aya kata-kata urang anu ngabentarkan utara ngabenturkan atuh urang nyeret kana di korong abu gegel kana hulu angeun unek-unek kana pentil susunyun ke di hampura saagang-agangna cik uring mah tungsa biasa anu tidak luput dari kesalahan anu tidak luput dari dosa-dosa karena ini video hanya sebatas untuk hiburan. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Kita jumpa di next video yang akan datang. Well. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Oke, jangan lupa berbahagia, semangat untuk beraktivitasnya, semangat kerjanya. Assalamualaikum.